Falaula ja'ahum ba'suna tadarra'u laula tadi dia asub kana fi'il madhi laula ta'asub kana tadarra'u kapi saheula ku ja'ahum ba'suna henteu naon geus di mana laula tadi dia asub kana fi'il madhi maknana eta adalah makna taubeh wa tandim berarti nggak memeleh kos gitu tah di memeleh tadi menteu dikodok heula moal ka harti mentak dikodok heula guriwal bangkong kodok heula tuh bahasa ge bahasa Al-Qur'an atuh leutik kana make alfiah saeutik bae make bilaga ya anu kurang pernah diaji bae jadi kakodok jadi boga kode-kode maca kitab teh geus lamun urang nyaho kana alatna mah bacana kos kieu kemudian atuh ayeuna mah engke kitu bilagahna kos kieu langsung ieu teh patali jeung naon usul fikihan jadi kan ngeunaheun maca kitab teh henteu main dredeg-dredeg ditarjamahkeun awas ya ngahartikeun Al-Qur'an biro'ihi silakan asup neraka sia man fassara Al-Qur'an biro'ihi fal yatabawa maq'adahu minan nar jelema ngahartikeun Al-Qur'an make polola sorangan siap geus ka neraka jing baca kurang mah make tafsir bae ngeunang kodok cara tadi ngodok mah jadi maknana tahu be tuh jadi kan kaharti teh lamun geus kana makna berarti tina naon gitu ngaranna tina nahu panahu mah ngan sakadar maca geus lamun aya makna taubeh berarti eta teh ma'ani geus dua tah ilmu di ngarangkep tuh lu mantap lamun ngajina kekarak 5 tahun can bisa Mas Antren di mana di anu geus sabaraha tahun 10 tahun kaling ge masak can ngerak masak teu ngerak sakieu meureun ukuran caina teh teu bongkar masalah mah can bisa 10 tahun mah mantak pernah aya murid abah di dieu almarhum murid abah pinter jasa santri ajun dek balik dek non gitu ngaranna muka pasantren ulah waka cak abah teh ulah waka sia minimal 15 tahun deh cak abah mah henteu lah cenah kula mah kuarin dek ieu beja lantaran kawin jeung anak kiai ulah waka eta lamun cara bibit can kolot mun cara bibit can kolot bibit ngora atuh moal kuat ge dina buahanna rentul potong tuh nu mentek cek abah ulah waka tapi jangan maksa tuh abah mah ngadoakeun bae cek abah mah ulah waka lanan tahan bae dek di dieu teh dek di mana ngolotkeun ilmu 15 tahun bae cek abah teh tah pinter jasa keur ulah ge ngajami lah dinya moal dibejakeun ngaranna hirup keneh soalna jelemana hirup keneh ngan kuari geus muzab-zabun teh pamarentah lain kiai lain ustad lain calo lain tapi pinter jasa gula ngaji amil pernah dinyana ngaji Bandungan di dia pinter bahkan titah nasrib di dia ku abah almarhum baheula pagahan budak baheula mah kos kitu tah nasrib eta 10 tahun di dia cak abah ulah wakal 15 baheula sia ngora keneh sia ilmuna maksudna ngora kena kolot maksa kawin jeung kiai terus nyen pondok ulah rame sakedeung tek eueuh aju ceramah ke tek aju teu aju ka belah dieuna kitu jadi calo aju gede hutang meureun atuh gua ada kos kitu keur zaman aya abah keneh ge geus kos kitu cak abah ge keur ieu ngaji heula eta aya kos kituan tah ilmu Allah teh ai can kolot ngora mentak loba santri nu geus karolat eta ngolotkeun ilmu itu pokoknya mah nyaho kolot jangan gitu bagus pokoknya mah ji lain lalagan tanya Haji Makmun di pondok main boga anak hiji boga anak dua lain teu bisa ngaji lain tenang bae lain teu bisa ngaji eta mah kos kitu geus pokona hayang di pondok bae emang kurang tadi aku kurang lembur ngolotkeun ilmu aya bahasa kos kitu bisa ngaji budak keneh budak teh ilmunan can kolot ulah waka geus diolah heula maksud titah cicing teh deuk diolah lain sa cicing-cicingna tah ieu jang istiqomah tah ieu
ku sia gawean heula kajeun teu ngaji ge ngaranna ngolotkeun ilmu tah nyana teu paham kos kitu teh tah geus ngorake ne peunggas potong malam aku mah kacabut jeung akar-akar geus lain potong deui potong onang sirungan deui ieu mah kacabut kieu ngaji ka mana sih nah iya keur carita taube hartina ngameleh hei siap wahai kapirin khusus baheula kunaon atuh make henteu DP ka Gusti Allah falaula tadarrau ai hala tadarrau kunaon maneh henteu tawadu ka Gusti Allah henteu DP ka Gusti Allah atuh percaya bae si pangeran teh Gusti Allah Ijahum baksuna ketika datang ka maranehanana siksa teta teh datang siksa tetep bae teu tawadu ka Gusti Allah pan goblok ditolol sakitu disiksa ku Gusti Allah tetep bae tulak cangkeng keneh pan tolol kunaon atuh maneh make jeung henteu percaya ka Gusti Allah padahal pan siksa teh datang ka maneh pan siksa teh ti Gusti Allah endahan la walakin qasat qulubun endahan beuki parah eta kateuasan hate maneh teh palam talin lil iman henteu condong teu leuleus iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad bahkan ditambahan ku hiasan-hiasan setan wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun setan ku ari menghiasi ka eta kafirin khususnya umat nu baheula oge umat Kangjeng Nabi ka kafirin ya dihiasi ku setan maka nu ya'malun dina berbagai permaksiatan sehingga pasru alaya terus bae nyana maksiat geus ditegor ku Allah ku siksa ku gempa ku angin ku paila tetep bae nyana teu daek iman eta pan bangkawara bae sak bangkawara jasa sakitu ge ku Allah geus ditegor tetep pake tulak cangkeng diceulik keneh bae bahkan leuwih dahsyat kakapiranana teu satena ditambah deui ku hiasan-hiasan setan atuh terus bae nyana beuki kafir bae ieu ge ye keur secara ubat nu baheula atawa kafir di zaman Kangjeng Nabi atawa kuari sarua bae perorangan ge sarua bae ya berbaring di rumah sakit gas dinasehatan ku kolotna tah sia kuari makarasa mentang-mentang sia gagas sia sugih kamari ieu teu nanya-nanya ka kolot ai awewe segala disumbang ai kolot ku sia ditoler-toler karasa pan kuari abah mangan sakadar nganasehatan bae ka sia nya nangis kieu bae tolol ta kolot lain nurut pan ka kolot di hatena tolol goblok endahan jadi MZ di dieu teu goblok pan eta lain nurut tak kolot teh lain nurut jol bae setan ngaharewas sup bae ka jero hatena hei kolotna kolot bae eta mah keur nyap-nyap kolot atuh sia mah sia bae atuh tenang bae sih jaharta sia loba keneh jualan aya keneh atuh gering ya kuari kerja obatan geus sosok ada kita ngomong kolot mah kos kitu bawel cacak setan atuh sia mah sia bae geus ulah wakaleureun engke mah mabok deui bae tuh loba keneh duit babaturan sia nungguan ditu cewek-cewek waduh nungguan tenang eta hiasan setan tah kos kitu tah hiasan setan nyana ngomong tak ka pamajikan abah ulah kena ka dieu gandeng nang satah pan biasana ai gering mah abah titah ka dieu emah titah ka dieu hampura tah eta ngaranna bagus dah babaturan nusuk sarolat teh titah ngajemput itu ka dieu titah besuk kan ngarobrol bari kadanan ku maca Quran eta keur bagus ieu lain pambeja ka pamajikanana bawel abah tah mah geus ulah ka rumah sakit bisa ngomong kos itu ngomongna segala ngasehatan segala naon nu santepkeun bae lah kolot kena modar di heula abah pugunya anu gering eta kan eta kosat kulubu teu satena tah yol we aya kiai kadinya datang sakampung ieu ngalungnyana ge tokoh aju dinasehatan nah Pak muri yang puguh sing loba bae atuh bacaan sadar ka Gusti Allah baca istighfar bae sing loba sakjero hatena sia deui ngasehatan aing tolol nggak besuk bae cek dia teh teu kudu ngasehatan ge nyaho setan
Kiai mah kiai bae atuh sapira kiai lah atuh ja kiai di jelema keneh ulah sok didengi omonganna atuh nyana mah nyana urang mah urang atuh karamean dunia teh lamun urang teu mabok mah atuh urang teh termasuk salah sahiji keajaiban dunia setan anu ngaramekeun dunia ji atuh tenang bae kamari ieu aya 3 keajaiban dunia nomor kahiji di Amerika di itu nomor kedua Borobudur nomor katilu di Australia kaopat da sia cak setan teh sia teh termasuk keajaiban dunia mabokna kuat sia mah babaturan sia lamun sia keur mabok teh waduh mujina luar biasa sia mah mara telehna kuat jasa geus hebat cak setan teh geus dibaturan ku aing nya geus ulah kena ka dia habak teh kiai nu sok ngalayan sia teh gandeng sia kos kitu bebeja ke pemajikan kiai ulah kena ka dia Bangkalan wa zayyana lahum syaitan. Ketika orang teh bae judi, begitu judi eleh setan kumaha kakarak motor hiji batur mah mobil atuh cenah naon judi kakarak leungit depan sen motor mio mah batur mah mobil geus pamajikan ngecempreng ge masalah geus atuh ieu mah kan kesenangan ngaranna ge kesenangan kok pamajikan ngalang-alang kesenangan terus judi cak setan teh atuh lamun teu judi mah eueuh anu ngaramekeun dunia geus kakarak motor nya mobil panakeun apaan sapake tarohan habek tarohan tuh gua ari keur usim calon lurah pake tarohan ge teuing nya atuh ger eleh deui bae cak setan kakarak apaan sa batur mah mercy tuh cenah naon kos kieu jaharta sia lo make keneh jual habek sawah pake tarohan deui judi teh indah judi teh nikmat atuh harta jang naon jadi lain jang sesenangan sih jang naon jang sesenangan mobil jang sesenangan harta jang sesenangan gua sia loba atuh geus hadu teruskeun cek setan teh ulah tanggung sia teh ulah sok disebut jawara sia jawara kabeh bebeneran jawara ih atuh hebat panjulukan eta geus jual itu sawah pake meuli mobil taruhan di habek heuh nya wa zayyana lahum syaitan eta kos kitu teh setan teh eta setan teh kos kitu jual pamajikan geus cerepeng-cerepeng lo ngomong aing mah deuk ka Karawang jual taruhan deui eleh deui teh geus gagoler ku aya jual jualin sak pamajikan itu ka keur ieu ge pan menurut ka kula mah meureunnan moal bebeakeun loba omong teh geus sugih deui atuh sepira harta si harta mah kekal tatalang draga cek kolot baheula ge atuh keur aya keur ujug tasauk teh budak loba mah teh geus Allah nu ngatur kos kitu atuh ke ge sugih deui urang sak setan teh gampang harta mah atuh pokona mah salira hirup mah ke ge dibere ieu hayu ku ari mah atuh mentaan bae heulangan aju judi deui jabatur ge baheula nu sarugi aju eleh judina aju pan mentaan jauh masalah atuh hayu bae kos kitu emang dunia judi mah kos kitu cek setan teh geus masalah geus urang-urang itu nyana-nyana geus kitu bae sih wa zayyana lahumus syaitan nu zina kitu keneh zina sakali merenung aduh aing dosa gede cak setan teh kakarak sakali itu mah baheno lain deui rasana sama kakarak sakali atuh aju merenung kitu bae jadi itu dah deui dibere seuri panu bahenolna teh ngadak-ngadak ja setan paan bere senyum aduh nya diajak deui 2 kali rada merenung deui aduh aing 2 kali ya zina karak 2 kali batur mah geus ratusan kali di hotel sia mah karak 2 kali geus merenung kos kitu FSMR sia mah jadi jelema teh tuh deuleuh tuh urang Lampung putih semampai murah deui murah ja ojol jeung baso Malpinas coba ge ku sia wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun ya Allah teu karasa orang urang teh loba dibisiki ku setan kredit kakarak sakali tuh kan sakali beres kan kreditan aman kan beres kan kusia selama 3 tahun jauh masalah nucok kiai di haram-haram teh aja siapa masalah pan guna nangeunaheun jasa pakai ngaji pakai ka pasar geus kredit deui ulah didenge kiai mah cak setan teh nya setan tolong nya ngarenung oge nya bebeja kam siapa majikan nah mending ngeridit beda ieu mulus lah ngeridit pan urang geus ngaji ka Cilongok cenah haram ja haram-haram ge urang mah lulus
ja lulus eta atuh masalah ja tungtung na pake ngaji ka cilongok-cilongok keneh bae itu masalah aja tuh kiai urang mah urang atuh ya tuh sabodo kakak atuh apa nu ngeunah mah urang pan geus aya hiji jang anak ke urang ngeridit teh jang urang atuh ke hiji ngeridit deui cak setan teh terus bae ngeridit sampai pae engke barengan di neraka jeung aing oh nya atuh ayo geus teh mulus ya tuh setan wa zayyana lahumus syaiton nyaho mah nyaho kredit haram tapi wa zayyana lahumus syaiton nyaho bahwa duit pemerintah teh dibangunkeun ka pondok pesantren mah teu bagus tapi ngajukeun proposal bae wa zayyana lahumus syaiton endahan cak kiaina tuh pesantren agreng bari muridan ge tuh majelis atuh letakan ku sia majelis nu ngajina eueuh majelis tinggal majelis ku sia hayu dicetan bae majelis gede jasa majelis teh 20 ka 20 aya nu ngasina ngan 10 ji itu otak pikir tah akibat make saluran dana ti pemerintah dana pemerintah mah cokot bae kajalankeun kagonggorongkeun ai endek mah ulah pake majelis Masya Allah kuari bagus jasa majelis nu ngajina ngan 10 ge aki-aki baratu kabeh nundutan deui di dinya boro nundutan ih di dinya ayo coba ku sia ya Allah ya Rabbi tah pesantren 2 tingkat pakai peternakan ayam atau emang meujeun jadi peternakan ayam ge duitna ge peternak teman tah eta teu kapikir tah setan atuh penting mah tuh bangunan bae lah murid onam nu ngaji onam nu penting mah bangunan geus aya bangunan mewah teh pan sia hebat kadangena kiai hebat pesantren hebat majelisna hebat cak setan teh ngajukeun deui habak nyieun deui geus lah pokona murid mangke ge nuturkeun wa zayyana lahumus syaiton maka nu yaman jadi diterjemahkan hiji-hiji mah jaheunya keur di dieu mah jaheunya ka imah atuh deui ngaji jadi gadenya deui heran aing ya keur carita wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya malun terus bae setan Masya Allah ngailah ditegur ku Gusti Allah melalui siksa baik secara umum maupun secara perorangan endahan beuki bangkawarah baik walakin qasat qulubuhum endahan buah telas hatena bahkan terus mengikuti hiasan-hiasan bisikan-bisikan syaitan eta kakarat tadi make nahu dicampur ku maani lamun urang make usul fikih saeutik artina make usul fikih teh ieu teh aya hukum di dieu teh hukum teh ngaranna muqtadi teh nunita geus di mana-mana aya muqtadi eueuh mane wajib ngamalkeun muqtadi wajib teh ngamalkeun muqtadi urang mukallaf kemudian sehat jol waktu salat muqtadi ngaranna teh wajib ngalaksanakeun salat parentah muqtadi teh begitu dek salat jol baehed mane ngaranna kudimal mane idza tamal muqtadi wal mane kudimal mane ulah salat lantaran aya mane satungtung eueuh mane wajib bae ngalaksanakeun salat mun teu salat disiksa ku Gusti Allah urang diondang kitu hajatan tita hadir muqtade ngaranna satungtung urang teh imkan ka ditu sehat boga duit jeung lain sebagainya begitu datang ka waktuna poe Sabtu hajatan muqtade datang wajib urang datang ka ditu satungtung teu aya mane barang didenge-denge di dituna aya organ tunggal mane ngaranna izal tamal muqtade wal mane kudimal mane ulah ka ditu atuh ulah kieu sakalian lah bayar organ tunggal eta pan bloon takos kitu tah sakalian cenah aya orkes di Jakarta bejana mah aya ting-ting cenah disakaliankeun eta teh bahaya muqtade jeung mane muqtade terus bae teh ieu ge aya baksu ngaranna muqtade tanpa mane di mana aya muqtade berarti di dia teh wajib ngamalkeun tadarru lantaran eueuh mane
asup takabab usul fikih ieu keur carita lamun di usul fikihan geus wajib DP-DP ka Allah lantaran aya nu nitah DP-DP-na nurut atuh ka Allah naon lantaran aya baksu siksa tak siksa teh sebagai mubtadi ngajak kana nurut ka Gusti Allah iman atuh sia ka Gusti Allah ja eta teh siksa teh lain buatan manusia lain buatan makhluk eta teh panegor ti Gusti Allah tah mubtadi na aya kunaon teu iman tak eta ketika aya panita kemudian tadi dilaksanakan nah siksa Allah bakal turun deui sing hade tah pas kitu urang dititah salat eueuh mane eueuh naon teu salat awas ya mun teu di dunia disiksa di akhirat disiksa ieu ge iman atuh sia lantaran geus ditegur ku Gusti Allah aya muqtadi teh tanpa aya mane kemudian terus bae manehanana ieu kafir ieu bangkawara awas mun teu di dunia disiksa di akhirat mah geus jelas. Masya Allah talamun orang kos kitu tadina hukum-hukum teh ieu muqtadi ieu mane ketika aya muqtadi dideuleuh heula mane eueuh ieu mah atuh wajib ieu malul muqtadi geus wajib iman ka Gusti Allah wajib pasrahkeun ka Gusti Allah wajib DP-DP ka Gusti Allah ketika orang ditegur jol aya gempa ulah bae sabasa kali ngomong ieu kejadian alam haram sia ngomong kejadian alam profesor tinggal profesor teu ngaji Quran nyana tah nu acak rada panjang ge ieu loba pembahasan kejadian alam ani manyun itu menang tah aya mentara aya muqtadi wajib tadarru lalu urang ngodok make usul fikih tah lamun aya kiai nyaritakeun ketika digempakeun ketika ditegor ku Gusti Allah make tsunami ketika ditegor make angin masih kena nyaritakeun kejadian alam nang tangan siksa kedua teh jelema engke mah lamun aya di TV kiai atau profesor nu nyaritakeun kejadian alam datang bae ka ditu ka studio seren talian kurate goblok sia ye sia teh ngundang-undang siksa deh di talian sia ku aing goblok sia kudu kumaha tuh pasrahkeun ka Gusti Allah cara Gus Dur teh kurang kumaha ahli pikirna ketika aya dek muqtadi nyana make ieu tah udah kejadian bukan kejadian alam siksa dari Allah pasrahkan kepada Allah titik nyaritakeun kejadian alam eta make bau sungut tah makos kitu profesor tinggal profesor eta ngaji Al-Qur'an makos kitu kodok kurang tuh cekel guriwal bangkok encan dimantekan disimpulkan make mantek tadi ge geus ngan dikodiahkeun jadi engke ngaranna qaidah ngaranna tuh jadi ti mimiti nahu dihijikeun jeung bilagah maneh dicokot make hukum ukul fikih timbullah muqtadi eueuh maneh jadilah ke kesimpulan qaidah kuliah mantek ngaranna geus teu kudu ngomong-ngomong ya aing jago mantek praktekeun ku sia tampiling sia ku aing teu kudu ngomong-ngomong aing jago nahu bongkar ku sia masalahna kitu bae sih ulah sok aju ngaiklankeun sorangan aing hebat atuh buktikeun bae heulanan takos kitu tah ulah sok dipromosikeun ilmu mah hayu bae caritakeun bongkar ge ka nyaon jaheuh hatakarak datang ka falaula Ilja'ahum ba'suna tadarru geus sajam leuwih encan datang ka anggeus ieu teh geus datang ka anggeus tadi pan 2 piring geus kekelitrikan deui geus lain geus leuan jam bae kiai kebal teh kiai kebal teh kumaha aing bae sada jadang ka lohor ge kayak keur carita ieu nu mantak dibahas ka dieu ketika aya teguran ti Gusti Allah ulah didengikeun tah nu ngomong-ngomong kejadian alam jawablah make ayat ieu teh wajib tadarru teh hartina DP langsung ka Gusti Allah keun bae sebab saha atuh anu ngitung make teknis eta gempa saha anu ngitung angin saha anu ngitung paila hitung-hitungan anak berarti cak Allah mah aing atuh tadarus ya ka aing ulah make kejadian alam awas ya diturunkeun deui sia ku aing tah wajib geus ulah ngomong-ngomong kejadian alam mah kan urang kudu istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala minta hampura kabehan
dipimpin ku Kiai supaya istighfar nasional, tobat nasional. Di mana? Di Senayan. Kiai nu mimpina Kiai Golkar, dibayar ku presiden, tambah siksa sia. Tambah siksa kajen ku kumaha ge. Tobat mah kudu ikhlas, ulah main bayar-bayaran kos kitu. Ieu mah sagala rupa dibayar Kiai teh, masyaallah disoekeun sungguh teh sia ku aing. Pajar aing nyan we. Terus dina ge masalah. Falaula yaja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Tapi tambah we teas hate wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya. Ingat ka ucapan Tuhan Syekh Abdul Qadir atawa cek dina ihya akur ta bahasana ilmu mah kalmai al ilmu kalmai cai ilmu kos cai kumaha kos cai di mana-mana hujan rek disesep ku tatangkalan kumaha disesepna terus tangkal buah nyesep tangkal jambu nyesep karena cai hujan teh tangkal bernuk nyesep tangkal nu aya buahan teh naon ngaranna kitu jeruk nyesep tangkal anu pait teh naon gara-garana tangkal nu pait paria tangkal nu parait nu mabok teh naon gara-garana nu mabok teh nu mabok anu sia teu nyaho teh nyesep kabeh itu siga deui ilmu teh kos gitu guys kuari disesep hujan sekaligus ilmu teh brek murni hujan bagus hujan kuari disesep ku tatangkalan ketika disesep ku tatangkalan buahna buah darmayu jadi amis buahna buah harum manis jadi amis buahna pokok kiong leuwih amis disesep ke jeruk seungit disesep cai eta teh kitu ku kalapa jadi amis bagus kuari disesep ku paria disesep ku pari hujan mah eta-eta keneh jadi pahit. Kuari disesep deui kudu leuwih pahit. Antawali jadi leuwih pahit. Hujanna eta-eta keneh. Hujanna eta-eta keneh caina eta-eta keneh kumaha nu nyesepna. Maksudna kumaha eta cak Tuan Syekh Abdul Qadir atawa cak Imam Ghazali. Ketika ilmu turun tek disesep kudu handap asor tambah asor. Tambah manis jelema teh tambah ilmu tambah indah tambah nikmat tambah ilmu ketika diterima ku jelema nu bakal takabur tambah takabur ieu urang ngadanyakeun ngeunaheun sote lantaran urangna boga tawadu ngeunaheun coba didanyakeun ku nu kiai nu ngalawan ka kula bae heulananan nu teu akur jeung kula nyana ngadanyakeun mah ngadanyakeun di kajawan sial tak kiai goblok tak kiai tolol padahal nyana ngadanyakeun di mobil tanyawan ku aing ngadaikeun nyana di mobil ieu kuari di radio ieu. Oh masalah sih, kege balik sorangan nyana. Beneran kudu lain lalagan ngadengekeun nyana di mobil, gergeteun ka aing nyana. Kiai eta kiai mung kadeulean beungeut. Ya tuh masalah. Gereget calo, deuh aya tuh di ditu tuh, di deukeut kali. Beneran aing lain lalagan. Ge, emang teu kadeulean ku aing. Sakieu teh sueuh bohong, tambah takabur. Eta kakaraku kiai anu anti, anu ekstrim, anu pesimis. Eta teh ngadaikeun mah ngadaikeun ngan ngajebian. Urang nu ngadaikeun penuh dengan hati nurani. Tawadu, tambah ilmu, tambah nikmat. Tambah ngeunaheun pengalaman urang jeung wawasan urang. Dengekeun ku nu takabur, anu tadina ngalawan, anu anti, nyana geus ngajebian sia ditelu siapa ieu. Cak nyana mun didengekeun ku nu munafik bisa gadengen eta geus leuwih kieu bae. Kiai nu tadi mah ngan peureup dong, munafik mah gampang. Munafik mah gampang. Kadengean ku kafir, urang nyaritakeun kitu. Ye, di bom atom sia ku aing. Eta ilmuna eta keneh kumaha nu nyerapna. Masyaallah eta Tuan Syekh Abdul Qadir penelitianna datang ka dinya. Ahli pikir Imam Ghazali penelitianna datang ka dinya. Satu hujan kumaha nu nyerapna, satu ilmu kumaha nu nyerapna. Ilmuna eta keneh, hujanna eta keneh. Disesep kuno bubuahan amis tambah amis, disesep kuno kekembangan seungit tambah seungit, disesep kuno pahit tambah pahit, disesep kuno mabok tambah mabok. Masya Allah kaharti jasa
Ialah seorang waliullah Tuan Syekh Abdul Qadir, seorang waliullah Hujatul Islam Imam Ghazali nyaritakeun tentang ilmu persis kos hujat disesepna sakumata tah ieu ge ilmu turun bahasa eta didengikeun ku urang mah nu tadarru tambah ngeunah tambah wawasan tambah unggut-unggutan datang ka nunduta didengikeun kudu itu Bangkawarah tuh embung malah embung teh hayang aing mah padahal banyak ge osok ngadengikeun tah aya nu mawa rekamanana embung ai datang maka dia teh ajang ngamusuhan tapi nyana butuh ka ilmuna paneta naon eta nu kos kitu tuh emang eueuh aya eueuh masalah sih kula eueuh masalah ieu keur carita doang emang kitu dicaritakeun teu dicaritakeun ge ieu mah kitu ieu mah keur nyurah pan abeh ka harti ieu mah keur nyurah tanpa aya intrik naon jeung unsurna nanti mah keur carita ayat ieu teh kos kitu tah ieu mah keur carita kadenge ieu mah kudu ekstrim tambah ekstrim kadenge kudu inkar tambah inkar kadenge nu belueun ka kula tambah belu tadi mah kakarak hiji belu dong mah belu anu resep katanya resep tambah resep atau kitu bae eta mah ieu mah lain omongan kula omongan Tuan Syekh Abdul Qadir ngajelaskeun omongan Hujatul Islam Imam Ghazali seperti kitu kakarak saayat budak pala manasu wallahu alam